Pan aya ambulan kate sano payu. Nyaho ini yo. Ih, serius aing lah. Ay. Waduh, terjadi mau orang jalan-jalan. Jasta, hayu. Wih, Eta sia isi naon mobil ambulan. belon batur siapa kunaon mau ambulan. Belon saya tama puguge. Iya, ayo bayar mahal-mahal cepet. Ayo balik-balik sih neng. Waduh, belon batur siapa? Tuh sieun kambulan belon. Eta sia mau talabur. Pengen mobil cepet ongko. Tadi sia dia. Tadi sia. Wah, Aisyah, naonan mobil ambulan? Belon apa sih? Pan saya tuh yang mobil lu cepet. Kan dibawakeun lu cepet. Kunaon kalabur. Aisyah mancing belum. Lama amat cuy, belang-belang dia makan jambunya. Habis gimana belang? Kate kemana nya? Terus para mas cuy, baik. Mana isi cekongnya? Gara-gara masalah kemari teh ya ini. Kemana isi cekongnya? Aing nanyakeun masalah kemari teh yang geus bayar cenah eta mobilnya. Ya itulah ini tuh belonnya. Iyo, eta mah mah belon. Kurang beng lah. Woi, belon. Kumaha sih eta masalah mobil teh? Laju duitna dikemanakeun ku si eta? Geus bayar encan sia. Bisa sabar. Diukuran dieu. Marah-marah bae jalan. Wah, yang kesel jeung gara-gara kamari sia jeung. Naon naik jalan-jalan mau ambulan belon. Agapan sih hayangna cepet. Pan dibawakeun cepet. Salah, aneh ini. Duh, kayak ngadem. Susah tau. Dia mah Woi, geser. eta sia. Bararo amat saderia. Geus mau naon bali-bali minuman kek. Jarak minuman. Jus ge dibelikeun ku ama neng. Kong, beli kong. Pan sia ka aing. Yang pudit mana murun? Atuh duit anu kemari teh ku sia belikeun. Ih, Pan ku aing pake mer mobil. Sia ge nyaho meureun. Deh. Geus gandeng. Nek meuli minuman mau. Meuli. Kong, sini meuli ya. Pan sini teh aing. Geus lah meuli ya. Ing. Nis tenang neng, tenang. Jadi jangan ngangkat deh, tenang neng gua es. Tahan aing bae. Orang karena barang babu hayang. Panas amat, gelap amat di kebun. Tapi panas gaya angin mah adem sih. Kebun belah. Iya, Ujang dekat mana itu? Ujang dekat mana? Ih, dekat kebun neng. Neng ieu lah. Bangun saya di rumah yuk. Mangga. Ayo. Ih, itu mah jelema edan kamari anu mau ambulan lain. Ih, dek kemana tuh budak pelongonya? Ayo neng, campuran neng. Ayo. Wih, budak belon, dek kemana sih ya? Ke warung aing mah. Sia nyoba ji. Saya dekat mana? Ih, teh. Ke warung teh. Ke warung kita sah sih ya. Kita si Jasta. Meuli naon sih ya? Kita si Jasta. Meuli es aing. Aya barang bagus di ditu. Ayo. Ih, henteu neng aman henteu.
Terus kadi aing melikeun esna aing sekalian ke warung, kayak yang dibawa ke pos. Bener sih ya. Tapi bawa minuman ka ditunya. Awas kuy. Oh, terpercaya amat nih kadi duitna. Yo. Bisa kali tuh tungguan itu. Oh, nah, kamu udah balik kah? Apa aja di kebon? Islah orang jajan nila lumayan yang di kebon ieu. Kan ada duit sebelon. Gampang kamari orang ditipu. Bagus. Budak belon. Datang teh, kan teu naon sih? Saya masih ting-ting, jamin masih ting-ting. Tungtang ting ting tungtang ting ting. Mana minuman aing sih ya? Itu dibelikin batur si anu peat. Si Ujang sih nya. Oh, doang nama. Malah ribut. Mana meureun minum mana? Kayak kedeng minuman datang ayang. Setelah hendak balik bae lah arana ngel. Ih keudeuh atuh Neng, lo ka Bali keudeuh ge datang. Neng ih. Sia si nanaona ge nitahan si Ujang pan, belon bae dia mah. Tunggu sih, kedeng datang. Bual mantak si Ujang mah ka dieu. Aing mah geus nyaho ka si Ujang geus kumaha. Ih, siapa? Percaya di rumah mah ka batur. Itu percaya yang batu dia. Belon. Terus kira kali itu meuli di. Mulai di mana murun? Jual tak ginjal sia supaya boga duit. Abo, menjual bae. Bisa ilah. Pengen si Ujang ayo. Belon bae jeung jelemana. Wangau ge tubuh. Kan lumayan neng lain menang es. Heeh. Tapi ini duit batur. Lah, gampang di batur mah urusan di ditu tah. Dia. Neng seger neng, minum es. Oh, segar. Tapi lebih segeran neng sih. Lah, bisa baik. Ayo saya mintain. Teteh. Non hayang. Kadia. Ya,